Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Ya ayyuhal muddaththir, Yeuh nu diharudum, qum fa'anzir, geura hudang prak geura ngawawadian. wa rabbaka fakabbir, Jeung ka pangeran maneh kuduna maneh ngagungkeun. wa thiyabaka fatahhir, Jeung sucikeun pakaian maneh, warrujza fahjur, jeung singkahan kajahatan. wa la tamnun tastakthir, Jeung poma maneh ulah barang bere lantaran miharep loba pamulangna. wa lirabbika fasbir, Jeung karana pangeran maneh kuduna maneh sabar. fa idza nuqira fin naqur, Nya upama sangkakala ditiup, fadzalika yawma idzin yawmun asir, nya eta teh poean kasusah 'alal kafirina ghairu yasir, anu pikeun kapirin mah hanteu gampang. dharni wa man khalaqtu wahida, Pasrahkeun wae ka kami anu ku kami diyugakeun nyorangan teh. waja'altu lahu malan mamduda, Lantaran kami geus ngajadikeun harta banda anu loba pikeun maneh Walid bin Mughirah, wa banina shuhuda, jeung anak buah nu sayaga, wa mahhattu lahu tamhida, jeung ka manehna kami geus ngajembarkeun kalawan kajembaran anu nya-nya. thumma yatma'u an azid, Duluy manehna miharep pisan sangkan kami nambahan. kalla innahu kana liayatina 'anida, Moal pisan saestuna manehna salawasna nolak ayat-ayat kami. saurhiquhu sa'uda, Kami bakal maksa manehna ngalakonan siksaan nu berat. innahu fakkara wa qaddar, Saestuna manehna mikir-mikir jeung nangtukeun. faqutila kaifa qaddar, Nya manehna dilaknat kumaha rek bisana manehna nangtukeun. thumma qutila kaifa qaddar, Tuluy manehna dilaknat kumaha rek bisa manehna nangtukeun. thumma nadhar, Tuluy manehna nyawang-nyawang. thumma 'abasa wa basar, Reup beungeutna geuneuk sarta merengut. thumma adbara wastakbar, Tuluy manehna nukangan sarta takabur. faqala in hadza illa sihrun yu'thar, Pok manehna nyarita ieu mah tayalian ngan sihir beunang ngulik. in hadza illa qaulul bashar, Ieu mah tayalian ngan omongan manusa. sauslihi saqar, Kami bakal ngasupkeun manehna kana neraka sakor. wa ma adraka ma saqar, Jeung naon anu ngajadikeun maneh nyaho naon ari sakor? la tubqi wa la tadhar, Sakor teh neraka nu moal nyesakeun daging sarta moal ninggalkeun tulang. lawahatun lil bashar, Anu matak tutung geheng kulit manusa. 'alaiha tis'ata 'ashar, Anu didinyana aya nu ngajaga 18. wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Jeung kami hanteu ngajadikeun nu ngajaga neraka salian ti malaikat, jeung kami hanteu ngajadikeun sajumlah maranehna angin minangka cocoba pikeun jalma-jalma anu kalupur supaya jalma-jalma anu dipaparin kitab teh yakinen, jeung supaya jalma-jalma anu ariman beuki ariman, jeung supaya jalma-jalma anu dipaparin kitab katut mukminin hanteu marang-mangeun, jeung sangkan jalma-jalma anu dina hatena aya panyakitan katut kapir nyarita keurnaon Allah maparin misia sarupa kitu. Tah kitu Allah nyasarkeun ka sing saha anu dikersakeun, jeung anjeunna maparin pituduh ka sing saha anu dikersakeun, jeung taya anu nyaho kabalat tantara pangeran maneh angin anjeunna, jeung eta teh taya lian angin pangiring pikeun manusa. Kalla wal qamar, sing ingat demi bulan, wal laili id adbar, jeung peuting nalika mungkur, was subhi idza asfar, jeung subuh nalika brai caang. Innaha la ihdal kubar, saestuna eta sapar teh salah sahiji perkara gede. Nadhiran lil bashar, minangka pangwawadi pikeun manusa. Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, pikeun sing saha ti antara maraneh anu hayang maju atawa mundur. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, saban-saban jiwa oge katalian ku saniskara anu geus diusahakeunana, illa ashabal yamin, kajaba jalma-jalma pihak katuhu, fi jannatin yatasaalun, di sawarga silih tanya, anil mujrimin, dina jalma-jalma anu disiksa, ma salakakum fi saqar, naon anu ngalantarankeun arandika rasuk kana neraka sakor. qalu lam naku minal musallin, jawabna kaula sararea lain ti golongan anu saralat, wa lam naku nut'imul miskin, jeung kaula sararea lain ti golongan nu sok mere dahar kanu miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, jeung salawasna kaula sararea sok nyawad bareng jeung jalma-jalma anu nyarawad, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, sarta kaula sararea ngabohongkeun kana poe wawalas, hatta atana al-yaqin, nepi ka datang ka kaula sararea perkara anu yakin. fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, nya taya gunana pikeun maranehna sapaat dinu nyapaatan teh. fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, Nya naha geuning maranehna bat ngabalieur tina panggeuing, ka'annahum humurun
مستنفرة Maranehna teh kawas kalde-kalde nu ngejat kabur فرت من قسورة anu kalabur di singa بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة malah saban-saban jalma di golongan maranehna kurais merdih sangkan manehna masing-masing dibere surat ti pangeran كلا بل لا يخافون الآخرة lain kitu malah maranehna anu hantesieun ku akhirat كلا إنه تذكرة moal pisan saestuna eta Quran teh panggeuing فمن شاء ذكره nya sing saha anu hayangeunkeun eta Quran teh sina jadi panggeuingna وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة tapi maranehna moal areling angin upama dikersakeun ku anjeunna nya anjeunna anu kagungan hak di pitakwa turta nu kagungan hak ngahampura